Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Pareumeun Obor. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang. Teh karaos para mitra ina nincak bagian kasabaraha para wargi? Yo. Nincak bagian ke-11. Para mitra kaum dangu, dongeng parantos dugi kanalika akitoha harita teh para mitra diangkir maksad sareng tujuan piwarang ngadamangkeun nyaeta kodar gitu para wargi. Namun ayeuna kodar parantos dina kaayaan teu ngamuk gitu para wargi sadaya. Kitu diantawisna para wargi samalih akitoha ngagamarkeun sijana kodar teh boga ieu kaamek nemu kaamek akibat tina kalakuan atau talajak lancipna nu katala Andri. Kitu para wargi mangga urang teraskeun ieu dongeng. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten kasuhun. Mangga para wargi sadaya carios nyambung judulna Pareumeun Obor karangan Watata. Akitoha nyaritakeun perkara kalakuan Andri incuna keneh. Aki teh ditacari derek nanyakeun ieu Rati. Pamajikan ieu si Kujang ka mana budak teh mun itu katingali-tingali cenah ku aki teh. Nya keur dijurungkeun ngabejan inung babana si Kujang kitu aden. Pokna nanyakeun Nyi Mas Rati sabab ti sajolna Akitoha kadinya teu katingali-tingali. Duh katuh pidatos lami sareng abi kitu patepang teh macep dadang. Daek teu daek ari nyaritakeun sakumaha beja ti Bi Asmi mah. Yen pangakuan apunten teu daek nyaritakeun caritaan Bi Asmi mah yen pangakuan Nyi Mas Ratih geus pepegatan jeung kodar sabab can yakin ti jinisna. Cameureun tadi basa ieu si Kujang dibarawa ka dieu. Keur ka mana pamajikanna Lamsa? Akitoha nanyakeun ka Mang Lamsa. Sedeng nu nemalan Bi Asmi bari sadiuk nangised ngadeuketan Akitoha. Di kamari ieu ge tos ampir naon teh sababaraha dinten Nyi Mas Ratih mah teu aya di bumi aki. Kumaha bang deui Nyi Mas Rati geus eueuh di mana? Eta sugan aya beja ka mana cenah make eueuh di mana sagala kawas nu teu boga kawajiban we ka salaki. Eta si Aden geus ngareunun nu jadi adi geus lila eueuh di mana? Gancang atuh teangan. Hayo ke kabawakeun teh bener ku batur daek tolo heor. Ceuk Akitoha atuh rai beungeut cep dadang rada beureum. Sabab ngarasa era ku caritaan Akitoha bari hatena cep dadang ge. Rada ngaranyug ngadenge beja ti Bi Asmi yen Nyi Mas Ratih adina geus lila tara aya di imah. Timbul palang siang Andri aya bejana sok mamawa awewe teh boa-boa mamawa Nyi Mas Ratih adina. Ku dasar eta cep dadang geus kakejotan hayang buru-buru kodar sadar. Rek nanyakeun perkara Nyi Mas Ratih nyanteuna tara aya di imah. Komo kitu aya bejana ti Bi Asmi majarkeun Nyi Mas Ratih geus pepegatan jeung kodar. Aden, wayahna aki moal lila deh sabab sini bisi ngarep-arepeun. Keun ayeuna mah ijo aki geus teu naon kari sadarna. Ngan di mana geus sadar ulah wakasina udah idar. Insyaallah isuk bage tok aki ka dieu jeung sini. Akitoha pamitan rek balik sabab geus burit hampir manjing ka wanci asar. Enga-engalan teuing atuh aki da siang keneh kewe kapan bade boboran heula di dieu. Di enga-enga kumaha sakieu geus dilana. Keudeng deui aki ka dieu. Ayo atuh Aden hampura akinya. Ceuk Akitoha maksa rek balik bari nguniang nangtung. Dijajabkeun ku kuring tong, ceuk Mang Lamsa neukeun. Naon nya? Ih, si aki jajabkeun tong ku kuring. Oh, nama atuh rek ngajajabkeun mah deuleun. Dan nya bisi labuh babakuda mah euy. Mun Aden punten lah amang bade sakantenan unjuk permios, ceuk Mang Lamsa bari nyolongkrong sasalaman ka cep dadang. Atur nuhun mong dere repot ku abdi. Sabangsuna Den mangga atuh Neng. Neneng lu gelis mau unjuk permios ya. Mang Lamsa pamitan di kaneng Ipah. Mangga tur nuhun, teh maneng Ipah. Jerut Mang Lamsa jeung Akitoha tarurun kitu deui nu mang nanggungkeun kodar barali. Nu teu sakumaha lila Bi Asmi nuturkeun kabawakeun balik. Kojeng Kang Neng Titin tutupkeun pantohari. Lain akang mah asa teu pugu pipikiran ieu teh Pah tina perkara beja ti Bi Asmi jeung ti si Aki. Ceuk Bi Asmi kungsi tepung jeung Ratih kalawan Ratih nyaritakeun geus pepegatan jeung kodar. Lamun nya teh mah piraku kodar teu nyarita ka akang kalawan teu masrahkeun. Sabab akang teh dinten teh ge kaganti bapa.
Tapi bahasa pisan atau gitu deui lamun nya teh marati geus papegatan. Piraku manehna teu balik ka dieu komo make geus boga salaki deui mah. Ari si Aki mah nyaritakeun Andri lanceukna jeung Kodar aya bejana geus lila tara balik-balik ka pamajikanana. Bari sok rajeun aya nu manggihan momo awe sejen. Akang mah sok sieun rati dibawa ku adin Andri we lanceukna Kodar. Jelasna pada kabeng bat kitu. Ceuk Cep Dadang para mitra boga timbul ka dinya. Piraku atuh Kang jangan Andri nganggo kagungan itikad gitu. Kapan dinten teh Rati teh istri adina. Atuh gitu deui Rati piraku bade kagoda ku Andri bari Andri kagungan istri. Neng Imah Neng Ipah teu boga timuru ka dinya sabab ngingetkeun Kodar adina Andri. Nya ceuk urang kitu sotena nepa tapi buah batina mah. Ceuk Cep Dadang ngepok Neng Titin adina mangiran. Nuhun Kang sok sieun laras we Rati. Gaya di bumina angkat-angkatan sareng Kang Andri. Moy cobi engke mah di mana Kang Kodar paranto sadar taros ku Akang. Puguh ku Akang ge pasti ditanyakeun ka manehna. Nah bener geus papegatan jeung Rati tema Cep Dadang terus kacai bebersi sabab can salat asar. Kitu deui Neng Ipah jeung Neng Titin ka dapur marasak. Ari Mang Ohle bade gana para mitra keur sasapu di buruan, tapi kaburuan nu sakitu legana teh lalening halegar. Beres sasapu terus nyeboran tangkal kekembangan sisi pager jeung nu dina pot di teras. Urang malikan ka saurang badega tayalian Mang Enon, badegana Pak Udung nu dititah nyusul Kodar. Kakara balik sadatang-datang terus ditanya ku ibu kaya pamajikan Pak Udung. Kumaha bejana naon kasusul si Kodar teh? Apokna bari neuteup kana beungeut Mang Enon. Nu kakara diuk pok di Pak Udung anu kakara keluar ti kamar tas salat teh wilutumanya. Di mana kasusulna ku ilain non? Saja anu kasusulna mana ini? Hari lain kawas nu lieur heuh Cep Kodar maksud teh. Kapan tadi lain ditanya nyusul Cep Kodar basa bieu ka dieu. Manehna teu lila ukur salol geuning nanyakeun lanjeukna. Atuh dewek teh ngarasa curiga balang siang manehna panggih jeung lanjeukna kitu. Pamikir dewek lamun tadi kasusul ku ilaing kalawan kairingkeun ka dieu. Dewek rek nanyakeun manehna. Naon maksudna atau naon tujuanna make nanyakeun si Adli lanceukna sagala. Tak kitu maksudna ka mah deuleu. Eta kumaha kasusul teh ku ilaing? Saur Mama Udung. Rada semu keheul ka badegana. Nu bawi pamana nini teu kabujeng kasusul jelasna mah kaicalan udah ganjung. Tampola ilaing mun teu beunang diandalkeun pisan si Enon. Alah batan ti bolon kamari sore dititah mudag muning edan komo sia. Cecak mudag manusia gitu kuat kau teu kaudag ku ilaing teh. Aing mah kabina-bina teuing atuh sia euy. Saur Mama Udung bari gogodeg pok ibu kayah garwana Maria Mangiran. Si Onon mah lompatna lain lompat jelema, lompat keong atawa lompat keuyeub apu ka karayapan. Leos ibu kayah kalebet bari baketut haseum. Bisa ditu sia geura kacaya non. Saur Mama Udung leos Mang Enon ngaleos ka tukang. Sajeroning keur leumpang teh gegerenengan jeroin dadana ngarasa keheul kanu jadi renungan. Tuh nya pramita tak tage. Ari janten badega mah sakieu we teu boleh seueuh bentet lah. Digugu ku diguguna nita nyusul Cep Kodar. Bari teu kaudag ku Mamang menang perdom di dunungan. Majarkeun lumpat keong, lumpat keuyeub apu. Padahal itu kasusul ngan Mamang kabengbat ningali awewe keur dipapangku saurang lalaki di hiji imah. Saek ngintip teh sok sieun katohyan ku batur heugain disangkarek maling. Leung ukur disangka wungku kumalu ujug-ujug digarabogan ku urang dinya. Ulun aing ajo beal bak balur atuh ya. Eta Cep Kodar ti bubugu hayuh make datang bari teu lila. Ini teh puguh we dunungan Mamang curigeun atuh. Keur meukeur nu jadi dunungan teh sasat kalengitan minantuna. Heuh Cep Andri, kari-kari Cep Kodar adina datang nanyakeun Cep Andri. Heuh sieun jadi dunungan nyangka Cep Andri aya di dieu, membawa awewe sejen. Dasar pika sebeleun atuh aing aya we pidoraksaeun heuh aing aing teu ngadeng kutuk geneng sorangan kapan keur ngalakonan ibadah puasa. Ayo aing kukulutus jeung makruh dititah ku dunungan. Kumaha nya caritakeun kitu perkara tadi ningali aya awewe di papangku ku lalaki di hiji imah. Heuh nu nengang dah. Tapi keur naon make ngabejakeun urusan kitu bari dihayoke. Nu jadi nulungan merdom ka aing. Ditihan suluan Cep Kodar kalah ka nyaritakeun sejen. Tapi hati aing rada curiga ka jelema nu mangku awewe tadi.
keun sia isukan ku aing rek dipaluru di ka tempatna lah. Sugan we manggih gambaran anu matak bagja keur di aing. Kitu gerentas hate Mang Enon terus kacai bebersih sabab harita geus ampir manjing ka wanci magrib. Isukna Mang Enon dititah deui ku dunungan nanyakeun Andri kanu jadi inung bapana. Sanajan Mang Enon capek gawe kapaksa nurut sabab dititah ku dunungan. Teu hararese Mang Enon gancang indit tapi harita Mang Enon elodan ongkohan hate ngerasa panasaran hayang nyaho ka jalma anu kamari keur mamangku saurang awewe ditepas. Ceuk pikirna Mang Enon, sugane lalaki nu keur mamangku awewe teh Andri minantu dununganana. Barengan jeung inditna Mang Enon rek maluruh Andri. Poe harita Qodar geus sadar ngancan bisa keluar sabab aya keneh anu karasa dina awakna. Ukur bisa ngajejentuh di kamar tapi batin mah tetep we ngarasa nyeri, ngarasa perih ku perkara nu dari pamajikan ngejat. Kalawan geus gede sangkaan pasti dibawa ngejatna teh ku Andri lanjutna. Waktu ngajejentuh di kamar Qodar, make ngagerentos jero dadana nyenyekel surat paninggalan tinggi Mas Ratih pamajikanana. Kamana atuh pilakueun aing geus kieu. Nah mending terus terang wae kitu kanu jadi dahuan yen aing manggihan surat di imah Ratih atawa entong. Ari aing ukur nyerenkeun pamajikan ka lanceukna pasti lanceukna nanyakeun alesanana. Na teh mungkin wae kitu suratna sangkan lanceukna Ratih percayai. Mending kitu we suratna ditemungkeun ka lanceukna ku aing. Keun hayang nyaho kumaha pamadegan lanceukna. Nah aya reaksi anu kanu jadi adi kumaha. Kitu gerentos hate Qodar. Cerut manehna turun tina risbang tuluy ngoloyong ka patengahan. Maksud rek nepungan Cep Dadang dahuanana. Muka beneran Cep Dadang jeung Neng Ipah pamajikanana keur ngawarangkong di patengahan. Samalah katingali Neng Titin adina Cep Qodar nu bungsu keur ngelapan kaca. Red Cep Dadang ngareret sarta nanya. Reka mana Jang Qodar kapan aya keneh nu karasa? Geus we cicing di kamar hayo ge karugrag deui. Nuhun aji atos we calik-calik di kamar bade ka mana barina oge. Bilih puyeng babakuna mah mangkaning eta rarai meni kanyos kitu. Ceuk Neng Ipah mairan kana caritaan Cep Dadang salakina. Moal ka mana-mana ceuk. Mung aya pisang ngemeun we ka akang. Temal Qodar gek diuk dina kursi gigireun Cep Dadang. Pamitra sadaya, ningali kaayaan Qodar kitu, Dadang haritana teu bari nyarita. Aya picaritaeun urusan naon Jang Qodar? Kieu Kang langkung ti payun abdi nada dihapunten samudaya kalepatan lahir kumakaning batin. Boh ka akang, boh ka ece kalih kaneng Titin, awon ukapi unyuk abdi teh Kang. Maksad mati mangkukna keneh abdi bade dedeheus ka akang mung kabujeng abdi na kabancen. Aya nu karaos dina awak, bupi maksad mah bade nyangakeun tuang rai. Nu dimaksad Ratih bade nyangakeun getihna satetes, rambutna salamar ambekanana sadami. Tiwangkit ieu abdi parantos teu ngagaduh-gaduh Kang. Cik Qodar nyarita ngarandeg atuh puguh entong boroning Cep Dadang jeung pamajikanana. Sanajan Neng Titin adina ge rada reuas ku ngadenge caritaan kitu ti Qodar make nyerenkeun Nyi Mas Ratih. Ke. Kumaha ari Jang Qodar lamun teu salah dedengeun bieu Jang Qodar nyerenkeun geus teu ngaboga-boga perkara Ratih. Nu hartina Jang Qodar nyerenkeun adi akang. Bener bieu Jang Qodar nyarita kitu? Cep Dadang ngayakinkeun heula sababisi salah denge. Leres kitu pisan Kang, temal Qodar bari tungkul. Eta naon alesanana? Jang Qodar make nyarita kitu. Cep Dadang tumanya bari teu leupas tina paneuteut. Sedeng Qodar ditanyakeun alesanana ku Cep Dadang tebatan ngajawab malah beuki melenguk teu beda ti bueuk meunang mabuk. Taksiran ngarasa berat rek nyaritakeunana. Atuh pok Cep Dadang nyarita deui. Yeu Jang Qodar, saacana akang narima kana maksud jeung tujuan Jang Qodar. Bari aya alesan anu tepat pur ka harti ku akang. Ayeuna akang rek ngajelaskeun tina perkara beja tinu ngajajabkeun Jang Qodar kamari. Nyata Bi Asmi tatangga Jang Qodar di ditu. Cenah harita waktu Bi Asmi unggah ka imah, Ratih eueuh di imah. Samalah kamari Aki Toha nyaeta Aki Ujang ka dieu disusulan ku Mang Lamsa pikeun ngubaran Jang Qodar. Sabab Jang Qodar kamari dibawa ka dieu teh keur teu sadar kalawan matak pika salembangan nu araya di dieu. Eta bener eueuhna Ratih teh di imah. Lamunnya eueuh keur ka mana? Na keur dititah ku Jang Qodar atawa manehna balang siar keur kaperluan di imah.
Dumehrek ning hareupan lebaran. Kitu pertanyaan Cep Dadang harita. Tapi walayah Qadar teu nemalan, kusiwal ngodok pesak calana tukang. Song mikeun amplop ka Cep Dadang kalawan teu hararese teu ragu-ragu. Ku Cep Dadang ditampanan terus suratna dikaluarkeun tina amplop. Ana bre horeng surat tinggi Mas Ratih adina. Seratih saha teh Kang? Neng Ipah nanyakeun bari neuteub kana surat anu keur dibuka ku Cep Dadang salakina. Geuning surat Ratih majang Qadar cing-cingkin. Tong macakeun tadinya sing rada tarik akang kurang apal kana aksarana make dirunga-ringak ki segala lah. Cep Dadang nitah mang macakeun kaneng Titin. Teu hararese para mitra Titin keur ngelapan kaca gancang nyampeurkeun. Gek diuk sarta nampanan surat. Kalawan harita surat tuluy dibaca rada tarik ni eces naker. Di awal nepi ka akhir. Puguh satamatna Titin maca surat. Keur Cep Dadang ngaranju gerai beungeutna meni semu geuneuk dir beusi atah beulun. Taksiran ngerasa keheul ku perkara jadi adi ngedon ngejatan papami. La ilaha illallah nakunaon atunya Nyi Ratih. Ngadonna eta mah kitu kalakuanan aduh. Taina akang rek tumanya sakali deui ka Jang Qadar. Ari pakaianana aya weudi mah. Hiji ge teu aya nu dikantungkeun teh Kang. Qadar kakarane malan kitu sorana semu haros-hos. Lain. Eta samemeh Jang Qadar indit ka pagawean. Aya saha di imah Sajawati Ratih. Cek Dadang nanya beuki talete. Leng Qadar ditanya kitu teh ngahuleng ngarasa berat nyaritakeunana. Hari rek dicaritakeun aya lanceukna sok sieun Cep Dadang nafsu terus ngakalakeun Andri. Sabab Qadar geus apaleun kana adat jeung kawan nu jadi lanceuk. Katamah-tamah geus aya beja yen Andri jadi komplotan Ki Bolang dedengkot jelema jahat. Nu hartina keur Qadar mamang hariwangkeun inggis Cep Dadang pinanggih rejeung kacilakaan. Kunaon Qadar atuh ngahuleng we? Ditanya teh lain sok ngajawab kadinya. Pok caritakeun ngarah puguh ka hartina ku diri akang. Aya saha di imah waktu Qadar harita indit ka pagawean. Cep Dadang nanyakeun deui. Teu aya sasaha Kang mun harita teh kaleresan aya pun lanceuk. Andri nu dimaksud teh? Leres. Tema Qadar ponok. Lamun kitu-kitu mah boa-boa si Ratih ngejak di imah jeung lanceuk Jang Qadar. Sabab buri-buri adi akang eueuh si Andri eueuh. Cep Dadang ujug-ujug boga timuru kadinya we. Akang mah sok kagungan sangkian kitunya. Cep Neng Ipah nyempad kana caritaan Cep Dadang salakina. Akang lain nyangka ngan ieu mah timuru dumeh wuri-wuri samemeh Jang Qadar indit ka pagawean. Di imah aya Andri lanceukna. Ari Jang Qadar poe Senin balik ka imah nyampak Ratih jeung Andri areueuh. Kalawan Ratih ninggalan surat jeung pakaian eueuh secebit-cebit acan. Ari pakaian Andri aya di imah. Tema Cep Dadang ngaret kalawan tumanya di ka Qadar. Numawi angyan pun lanceuk teu aya Kang. Tema Qadar sajelasna. Nyaho. Pakaian nu Andri eueuh cenah nu matak akang boga timuru kadinya. Heueuh si Ratih ngejatna jeung Andri. Lamun nya tewas si Ratih ngejat jeung Andri. Kalilang gejul we duana teu bergawa dadasar di kamanusiaan. Si Ratih deui kawas anu teu boga pendidikan wae kawas nu tara ngalakonan ibadah. Cek Cep Dadang para mitra. Tetep boga timburu yen Nyimas Ratih ngejatna jeung Andri. Sedeng Qadar mah teu nyarita deui ngan leos we kacai rek abdas. Sabab geus waktuna ngalaksanakeun salat lohor. Da puguh harita teh kadenge sora nu azan lohor. Ngaso heula para mitra. Bari Qadar salat lohor mangjaya ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dang, tekung silila di Caina harita para wargi Qadar geus ngalaksanakeun salat lohor di kamar nu dipernahkeun ku Cep Dadang deukeut kamar makan. Harita Qadar dina ngalaksanakeun salat meni husu naker. Beres salat tuluy ngadua bari leungeun duanana ranggah ka luhur. Gusti nu Maha Rahman, Maha Rahim, nu Maha Kawasa. Mugi Gusti ngahapunten kana sagarupi dosa abdi nu ageng nu alit. Kitu dosa pun bapa kalih pun biang mugi dihapunten ya Allah. Angin ka Gusti ya Allah abdi nada rahmat sareng barokah. Angin ka Gusti abdi nada pitulung. Gusti maha uninga, maha ningali sadaya umatna, anu sae anu awon. Kumargi kitu abdi nada pitulung ka Gusti, mugi menak wawengan perkawis pun bojo, nu parantos sakitu dinten ngantunkeun abdi Gusti.
abdi nada di pasihan takiatan lahir batin. Allahumma ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kitu dina gerenengna Qadar waktu ngadua tuluy ngusap beungi. Para mitra sedengkeun Qadar jalmi nu dianiaya itu para wargi biasana. Sanes biasana deui memang. Doa jalmi nu dianiaya biasa tembus langsung ka Nu Maha Kawasa. Kitu diantawisna para mitra. Doa Qadar para wargi sadaya keur dianiaya anjeunna teh. Kuno janten lanceuk nyatana Andri, kuno janten pamajikan nyatana Nyi Mas Raki, anjeunna keur dianiaya. Doa jalmi nu keur dianiaya model kieu tembus langsung para wargi. Insyaallah. Saka sapamunut anjeunna insyaallah para mitra tiasa atuh tina kanan. Namun janten carios jalan carios mah urang teraskeun. Kitu dina gerendengna Qadar waktu ngadua tuluy ngusap beungi. Sanggeus Qadar disalin ku calana leos ka tukang. Katukang ngado nyampeurkeun Mang Oleh bade gana cep dadang keun keur barang gawe mulahan suluh. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng tuna carita kaayaan Qadar. Nu keur dina kaayaan peurih ati. Alatanna dipangejatkeun kudu jadi pamajikan. Kacaturkeun Mang Enon bade kana Mama Udung geus tepi ka hiji pilemburan, reg manehna eureun bari nyiuhan dina handapeun tangkal keleuwih. Gerendeng Mang Enon gegerendengan sorangan bari netep seukeut ka hiji imah nengang sisi kebon awi. Ieu lamun teu salah mah imah nu aya awewe di papangku ku urang teh, heuh ku saurang lalaki teh. Teuing saha-sahana sabab teu sidi kana rupana, komo kana rupa awewe na mah da puguh katingali keur nangkeu puduk lalaki. Kumaha akalnya nya sangkan aing bisa nyaho ka eta jelema nu aya di imah itu. Ari ngahaja-haja aing kadinya kalangkang kolongkong sok ingis aing disangka rek ngalampahkeun jahat. Teuing lamun teu katohyan kumaha lamun katohyan meureun aing cilaka disangka bangsat. Kumaha atuh akalna nya deuh. Nyalah aya akal aing mah aing rek kakelemetan we ka ditu rek ngintip. Dipipir di mana engke aing keluar aing rek gancang ieu nyerongan beungeut ah. Kitu we cara nama aing lah kumaha we nu penting mah laksana. Heueuh lah da jalma mah loba akal kumaha we akal nu lantip. Nu penting aing hayang nyaho saha nu cicingan di tempat kitu. Ciana ku aing di cerongan eta kudu kuleutak. Letak sawah teh nu hideung yeuh. Geus kitu aing rek ngocoblak nara disangka nu gelo. Yeuh, tapi amit-amit lah ulah teras gelo ieu. Ieu mah meakeun ka panesaran we dumeh kamari hati aing rada curigaeun ka lalaki nu keur mamangku awewe di tepas. Sugan we dikersakeun ku Gusti Nu Maha Suci. Lalaki teh minantu dunungan aing heueuh. Cep Andri si borokokok si gede rahul. Majarkeun usaha di dayeuh Bandung, tapi loba nu nyarita sok manggihan cenah. Aya di wengkon ieu keneh kalawan sok mamau awe sejen. Heuh dasar lalaki lah, teu kawas mungaran we bobogohan. Terus kawin kakara bubulanan mun digeugeut pageuh. Lengket alabatan leget. Heueuh. Rek ditajong. Aduh neng eta. Aduh. Awas atuh ditajong. Aduh, ayo kan di papa gua kan. Gua aja ni. Digeneng gua aja digeneng. Cak itu keur anyaranna deui. Bobogohan mah ajar pangantenan. Atuh ai geus jadi salaki jeung pamajikan. Heueuh. Ayo. Hayah aing. Kageugeut. Jeung kasengna geueuh. Kasono teh ngadak-ngadak laas kalawan nyiara deui nu anyar. Heuh dari pamajikan geus lenyet bah heueuh. Nya juga atawa keur gede beuteung. Aya turan leumpang ge heueuh. Pabarengannya jeung nu jadi pamajikan ti Tajong. Lain kadua dipangku dirawu ieu mah keuleuh. Nah atuh sia teh. Leumpang teh mata ka mana wae. Da eta neuleun teh puguh meureun. Kitu. Heueuh we. Ting sadaya ting ulin. Tapi Enon mah henteu lah. Enon mah tetap setia. Kanu janten pamajikan teh. Heueuh janten bojo. Bojo Enon. Pokona mah setia we ka janten goreng patut dileuh. Tapi atuh ieu masih borokokok teh. Si Andri segede rahul aing mah deuk. Abong kina pamajikan keur gede beuteung hayo boga di nu anyar. Majalkeun ceuk Om Enon teh mata mah kesel nungguan beua ayeuna beakna cuti. Duh mun disabel aing mah. Abong kina lalaki kapan aing ge lalaki. Teu puguh-puguh ngadonya kobet daunkeun padahal lalaki ge kumaha lalakina ho. Anu kitu mah lalaki oro-oro si bau hayam. Bismillahirrahmanirrahim.
Kitu geger dengan Mang Enon dipungkas ngucapkeun bismillah tuluy ngaleos. Maksudna marek ngintip anu nyecingan eta imah nengang teh. Para mitra kaum dang. Kuliwad harita para wargi Mang Enon ku kuliwedan kanu suni. Kabeneran diluarin wawangunan eueuh sasaha malah asa jempling siga-siga nu suwung. Desa kumaha Mang Enon geus tepi kuliwad kapipireun eta imah tuluy ngadedempes. Celik teh sirikna antel kana bilik di barung ku panon rondo terindah. Siga ngabagi reret sieun aya anu ngayahoankeun. Euleut sawatara menit kadenge sora lalaki ngora keneh gegerendengan nyarita hareupeun saurang lalaki geus rada kolot. Lain bah. Lamun ceuk kuring gede milik gede samodel mang ye. Model mangkukna kira-kira kaidinan kuring mun pindah ka kota bah. Saur di mah asa mikeun diri jeung kaluman teu bisa pisan hiburan. Di kota mah kapan loba tempat hiburan kurang operasieun lah. Sedang di mah rajin ngalaksanakeun operasi ukur ti peuting, ukur hiji, ukur dua, nu baleunghar. Di kota mah awewe na ge loba nu marake perhiasan deui. Ceuk eta saurang lalaki ngora nganya ka saurang lalaki geus sekolot. Di kota babari tiang ngalaksanakeun operasi sia. Tapi babari katewakna deuleu. Sedang di kota teh kapan lain genyaho sorangan sia. Nu berwajib bisa model bagian keamanan. Sakitu pagaliwotana sakitu rempegna. Oh, mau ayeuna rek hareupan lebaran. Di kiwari keneh kawaspadaan bagian keamanan geus ditingkatkeun deuleu. Tapi urang cicing di dieu kapan tenang moal aya nu ngaharu biru. Moal aya nu nganyahoankeun. Cenah eta si lain hayang hiburan. Mantak naon saminggu sakali irit ka kota jeung nyirati. Moal meakeun 10.000 duaan. Abah kitu saja teu hiburan kitu naon-naon sabegeus kolot. Kajabah hiburan kana main moal dipikeun abah mah. Temal eta lalaki geus rada kolot nyarek kana maksud budak ngora. Nyari ku soal di kota rempeng ku bagian keamanan mah. Tapi keamanan ge da moal nyarek ngawaskeun ka unga jelema tuh bah. Sugan unga jelema nu lalaliwat di kota diawaskeun hiji-hiji. Hari di dia lain kuna naon sok sin ka emper-emper kapanyawa sorangan sasatrati dibawa ngejat ku kuring. Kalau dipernah ke di dia ceuk eta budak ngora. Si horeng si mana horeng eta teh nu keur ngawalangkung di jero teh Andri lanceukna Kodar jeung Ki Bolang pingpinanan. Sanggeus Andri nyarita barakata Ki Bolang seuri meuni babarakatakan siga nu suka bari sirah gelal gedayan. Andri nah Risia kawas lain murid dewek. Kawas lain jalu letik puri pisan make sieun ka ember-ember sagala. Karena nahaon nilai ngalapang hati ti leutik. Ngalap ilmu ti lelemut ari kudu sieun ku manusia deui mah deuleu. Ye Andri, sadungtung si badak masih kene kadeuleu ringkangna montong leutik ate. Pondok pangharepan, dewek ye nu baris ning hareupanana. Nah sieun-sieun teuing deui. Sieun kusaha sieun ha? Sieun kusalakina si Rati. Tong make dipikasieun, sabegeus niat si laing hayang boga pamajikan ka Nyi Rati. Atuh saja batik itu Nyi Rati kungsi cacarita ka dewek. Ceuk manehna, keur abdi mah teu sieun teuing. Kudu jadi salaki nyusul-nyusul sabab abdi sacong ngebuke geus teu suka. Tah kitu Nyi Rati nyarita ka dewek. Jadi tetela Nyi Rati suka ka ilain tibatin ka salakina. Bisi isuk ning pageto aya manusia nu kalangkang kolongkong ka dieu. Bari tujuan rek ngaina ya ilaing atawa rek ngaboyong Nyi Rati serenkeun ka dewek. Siga kumaha pantaran kumaha manusana ku dewek bisi ngareupan. Perlu dihakan ku dewek manyaan. Tong disebutkeun dewek ka balas si Bolang alias si badak lamun rek muringis dina pegalan pati. Tah dada dewek. Tah saseg keneh deuleu. Ki Bolang tak kabur kalawan reueus rasa maneh para mitra manehna gagah aing pedengeun bari nepakan dada sorangan. Harita Andri ngadenge caritaan kitu ti Ki Bolang rada regreg sabab boga tanggelan. Hongkohan Ki Bolang bener-bener ngaping Andri sabab Andri dipake kahirupan ku manehna. Hari katamah-tamah Ki Bolang make aya pikir kadua leutik ka Nyi Mas Ratih. Dan Nyi Mas Ratih dina waktu ieu beuki geulis. Ku dasar boga pikiran kitu Ki Bolang ado nyiruruk di Andri. Samalah lamun Andri parang keur bongoh sok daek ngaheureuyan ucal cua cawel kana birit Nyi Mas Ratih. Kasabelan di para mitra nurus tunjung pisan abong kena buaya darat.
teka palang ranjul meni sawa aing. Sawatara menit torojo Nyimas Ratih ngakutan sangu kana panci jeung dengeuna. Harita para mitra diderakeun di handap dina samak. Sedeng dengan sangu aya kana 4-5 rupana, semur daging, goreng lauk emas, baradag jeung lianti eta. Atuh puguh we keur Nyimas Ratih teu sreke beuki bohono kumaha, sabab ngeunah dahar loba pake diwawoi ku Andri. Nepi kalap kanu jadi salaki mah teu inget bau hitut-hitut acan. Teu inget bari hitut-hitut acan bari basa. Geus puguh ari Andri mah teu mikirkeun yen eta teh pamajikan adi sorangan. Jadi yakin duana ge parareumeun obor. Leungit kana ngaji rasa kemanusiaan teu diperhitungkeun kana kadorakaan atawa piakibateunana di akhir. Buset. Mengiroya kieu dengan sangu ge Nyimas. Naonan ieu teh? Ngarawahkeun atawa keur maino ieu teh? Saur mino berenya. Coba ye samal meniledok. Moal teu peed samal menang bahenol herang boleh nangel. Cenah cek beja lamun ame geunah samal sok hebring. Ngeunah eta nana. Ciki bola ngabarak katak. Bari nepak birit Nyimas Ratih nu keur ngalaan sangu. Ah, sabah mah anger geus ngagonjak teh. Nah tukang sanes di ngahulang bae ngemutan naon atuh. Cek Nyimas Ratih bari nyodoran sangu menang alas. Eta si jagur mangahulang sotenan sieun teu dikeukepan upageuh ku Ratih. Ceki bolang ngabarak katak siri ngagonjak ka Andri. Bohong ketang ah. Temal Andri bari mesem. Geus kitu mah dak dalahar meuni bangun anu paronyo. Nyimas Ratih diukna ngareneng jeung Andri meuni teu sirikna pageye-geye. Sedang di luar aya nu noong tayalian Mang Enon bade jana Pak Udung. Harita atrapisan tina bilik sarang horeng teh keur ngobrol Andri minantu dununganana. Gerendeng geus kitu Mang Enon ngagerendeng jero dadana. Bari peureup nu katu dipeupuh-peupuhkeun kana dampaleungeun kenca bangun ke meusina keur. Teuing si borokokok berahul teh ai beuleuh. Deui itu awewe Nyimas Ratih pamajikan Cep Kodar adina. Sugan garadu ya manusia teh nya. Palingan loba nu mangihan si borokokok boh hayam teh mamawa awewe. Eta we beuring Nyimas Ratih geuning. Aing mah pinapsaneun jeung mun geus sumaraja kieu. Peup aing geus arateuh hayang ngajekuk we di longesna dipendur kitu aing kentengna ka jauhan. Biasa teu guna-guna make ngabendur kenteng sagala. Tuh da aing gancang laporan ka dunungan lah. Keun bisa dibejakeun ke Cep Kodar jeung ka Den Dadang laceukna Nyimas Ratih. Keun juga dihanca we manusana. Aing lamun idinan merek irung ngajelek bukna kana irungna ya. Dikira sakeun si borokokok bu hayam, kebo sia. Leboga rasa bakal manyang sia geunah galus. Sia. Kitu gerentengna hate Mang Enon. Make ditungtungan ku ngacebengan sagala kana bilih kalawan tuluy ini. Menika sirikna lulumpatan hayang buru-buru tepi ka imah rek laporan kanu jadi dunungan. Kabeneran harita Ibu Kayah jeung Pak Udung nyampak keur ngawarangkong ngadarawung di tepas. Rentang-rentang Mang Enon datang. Ibu Kayah meuni curing hak enggal ngawartosan ka carogena. Mana itu geuning si Enon geus umping deui tuh. Mun setengah lulumpatan kitu aya naonnya? Saur Ibu Kayah ngaraos kaget. Oh, si janu manggih kareuwas geuning. Pak Udung teras ngadeg kalayan neuteup ka badeganan geus deukeut. Sanggeus tepi pok Ibu Kayah enggal naros. Kunaon Enon meuni haru-hareho kitu? Aduh, aming. Aduh, Gusti. Cek Mang Enon ngadon alah aluh. Aduh alah teh parareng hapranyug tuluy diuk. Ayo, Gusti Maha Agung. Gimana cai teh? Anu mangga ibuna ini? Pokna ngadona nyakeun cai teh bari. Ari maneh kawas nu lieur si Enon make nanyakeun cai teh bari sagala. Kapan puasa lai? Sumuhun hiap. Masyaallah aming ding. Hayang mepeg we mang nyanyaan. Cek Mang Enon nyarita matak pikageteun nu jadi dunungan. Sing bareg nyarita teh si Enon aya naon? Pok caritakeun sing jelas ulang hariwangkeun kitu. Dudag anjing lain teh. Saur Pak Udung. Aduh. Gusti sanes dudag anjing. Amanan neneng nanging mang teh menak pinapsuneun ageung. Eta mah pinapsueun ageung da upami mang teu emut nuju ngalakonan saeu mah rupina. Aya bumi didoro ku mang. Entengna lah dikakat ku lodogna ku mang kitu. Dibenturan kentengna ku mang ge. Nyan mang menapsuna teh ieu amanan neneng. Waduh disumpah mang menapsu ngagugudug. Amalah tos ngabubulak ieu labeting halaya.
Cek Mang Enon can ngajelaskeun tina soal pamanggihna malah ngusapan dada sorangan. Astagfirullahalazim. Nah, ari sia Enon. Kunaon ari sia ngomong teu puguh ka hartina? Eling da sia teh. Pak Udung rupi nu benu. Duh, kan tenane eling mah moal ini. Eling mang teh eling. Pokona mah eling-eling mang ka eling ruming kang di alam kitu. Tembal Mang Enon terus nepakan tarang. Lamun ilaing eling ngepok atuh nyarita nu jelas ngarapugu ka hartina ku dewek deuleu. Aduh, amana nining ibuna nining. Nyaan mang teh asa dina pangimpenan kitu. Asa tebih tina sangkian angang tina gambaran. Sacongo rambut oge. Teu sangki sacongo buke kapan tadi ge. Mang dipiwara ngadong kapan ramana Cep Andri sun kitu. Maksud dia bade naroskeun Cep Andri aya henteu di ditu kitu. Hari kitu kumaha? Nah bapa si Andri ngambek ka ilai. Sanes ramana Cep Andri benu jalan mang mah. Teu kantos ka ramana Cep Andri. Teu tulus ka babana si Andri. Pak Udung ngalirik ka pamajikanana. Ari geus abun ari tos kitu manehna nyarita deui. Jadi tas di mana atuh sia teh? Teu puguh miceunnan waktu teu puguh deuleu. Saurna deui para mitra. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya. Mang Enon harita nyarita deui. Numawi kieu amanah nining. Ai sakabitna mohon mang teh bade ka ramana Cep Andri su. Nanging mang teh ningal aya istri di papangku ditepas ku saurang pameget nyata di hiji bumi lengang. Teu eta tangi pisan atuh eta lemur singkur sing bohongan su. Mun ka saha eta sri nu di papangku pameget ditepas teh jalan ditingalian. Ditinggalna ti katabihan teh. Ari memang harus penasaran hoyong sidik ti kaceketan. Nah saha istri nu di papangku kamari. Tinggalna carios ku mang diintip we pipireun hiji bumi kitu. Padang dongkap kadinya meni jempring teu ka kuping batuk-batuk acan kitu. Teu kantos lami na ka kuping sira pameget nuju ngobrol di lebet. Obrolan mah dijelaskeun ku mang ge margi dilinyiapkeun waktos kitu. Tos kitu ku mang ditoong cenah bilik nu carang. Ada beres teh. Masya Allah Gusti Dumah Agung. Ujung sia we sini amarah mang teh ngareram kana hate. Dengan mang leper kitu. Teu kantos lami torojol hiji istri mairan tuangeun teras taruang. Urang pameget nuju ngobrol sareng di lebet teh. Di lebet bumi sareng teras taruang sareng hiji istri. Masya Allah si borokokok si buhayam ama nenek, ibu nenek, aduh. Cek Mang Enon rada panjang lebar. Ngancan ngajelaskeun saha-sahana. Hari kitu saha euy Enon si borokokok si buhayam teh. Saha di jero imah nengang teh Enon? Ibu kayah ngiring naros bari neuteub seukeut kana beungeut badegan. Aduh. Yang teh sangki saujung rambut ya amanah nining. Disangki ku mang menjeres we nuju usaha di daya Bandung bari parantos lami taya mulih-mulih. Ujung-ujung kangindunan teh malih teu serat-serat acan. Si horeng ada diintip teh mah kumaha. Mantu amanah nining sun. Minantu dewek si Andri nu dimaksud ku lain teh Enon. Saur Pak Udung rupi nu reuwas na ngadangu kitu oge ti Mang Enon badegana. Leres amanah nining Cep Andri sun. Nu bener sia ngomong teh Enon. Ibu kaya rupi nu teu percanten. Masya Allah Gusti Dumah Agung. Leres ibu nenek leres. Sumpahna ge wantun ulah dipasihan kutil sawak-awak ieu pemimang ngabohong di kitu lah. Kenginaon mah ngabohong, jalan ngabohong teh matak duraka kitu. Komo ayeuna mang nuju ngalakonan ibadah saum kitu. Tembal Mang Enon make sumpah ulah dibere kutil sawak-awak sagala matak pikasirieun. Jadi yakin ku ilaing katingali kieu di jero imah eta aya si baka sieu si borokokok. Si borokokok sun. Si buhayam teh sun. Si borokokok buhayam teh. Ari cek maneh bieu make aya awewe mairan dehareun sagala awewe ti mana teh? Di kayah janten talete naros para mitra. Aduh nu mawi nyimas di pohaci sun. Bener sia ngomong teh Enon, kawas ngomong jeung bolon wae sia mayang dijitik sia ku aing. Aduh, dari among nening sok gambil banu gitu. Kapan sami-sami nuju saum. Sanes nyimas di pohaci maksudna nyimas ratih. Saha sia Enon dedengean nyimas ratih. Nya saha Enon? Dedengean teh nyimas ratih. Seribu kayah rupi nu ngaranyug jeung harita ge Pak Udung teh para mitra.
Leres Mas Rati, tema Mang Enon bari ngareret ka Ibu Kaya. Ini Mas Rati adina Cep Dadang? Suhun adina Cep Dadang. Kapan Nyi Mas Rati magis boga salaki nya Cep kawadar adina Andri? Asa piraku lamun nya teh Nyi Mas Rati ngahiji di eta tempat jeung si Andri? Ibu Kaya rupi nu kirang percanten. Ari ibuna Nining asa piraku kumaha? Leres katinggal kieu kumaha sakang naon atuh mangga bohong sih. Da kirang percanten mangga urang uningan kitu nyalira kitu. Aduh, Gusti nu Maha Agung. Lamun nya teh si Andri mawa Nyi Mas Rati geus kawilang gebleg na manusia teh. Teu garableg rasa di kamanusaannya teu ngaragap kana angan sorangan. Si Andri dinteun teh boga pamajikan eta kana kami. Kitu deui Nyi Rati boga salaki. Sedang si Andri kakodar lain-lain ge adi sakanung. Aran boga lampah kitu eta si wewelek. Lamun kitu mah anak kami ditipu usi wewelek nyeritakeun rek ngadonagang ka Bandung bari pimodaleun dibere kongkorong. Nu anak kami 20 gram ting 15 gram kari ka ina ngadon ku jare jeung Nyi Rati. Duh. Kumaha atuh amanah lah engal joraga ditu si wewelekna bareng jeung si Ki Enon. Ibu Kaya ujug-ujug nafsu ari ku kitu teh mah pantos bade bendu oge. Jalaran kanyeri nu janten putra sami kanyeri nu janten ibuna. Mangka nindih henteu-henteu ge Nining putrana nuju ka kandungan tosa 7 sasi. Kalayan harita Neng Mimin teh nuju teu damang teu keur salungsur-lungsur acan siang wengi di kamar bae. Aduh, dari sama Nining mupakat lah. Sung lamun langkung saya urang jorag we ka ditu sung. Yos mang ti dieu lah bari ngabandun halu we ka bantingan sirahna mah. Ieu amanah Nining tu bandun ngayunana yos mang kapayunkeun kitu. Cek Mang Enon. Nah teh anu jadi dunungan kawas nu heueuh nembongkeun lelewa atawa nembongkeun kawan. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Uwe para wargi sadaya, Ibu Kaya manapsu ngadenge katerangan ti Mang Enon kitu. Harita Pak Udung tuluy nyarita. Kelanan ibuna sing sabar sing tenang ulah waka kajurung ku nafsu ulah waka geru. Kahiji bisi kadengieun ku anak urang sedang anak urang teh keur gering apaan. Ke kumaha lamun kadengieun ku manehna nu tangtu bakal namah-namah panyakit. Namah-namah karibeuh. Kaduana urang can jelas katingali ku panon sorangan lain amat teu percaya kana omongan Ki Enon. Ngan eueuh salahna diyakinkeun heula. Oge lain amasieun atawa tuani adu hareupan jeung si Andri. Ngan amaru masa dina waktu ieu keur ngalakonan ibadah nyaeta keur puasa. Sedang jelema nu keur ngalakonan ibadah puasa kudu bisa nahan hawa nafsu nu baris ngabatakeun kana perniatan urang. Ai batal puasa mah henteu. Ngan kadar tingkat urang puasa pasti ngorangan. Ngan saukur ngenteng-ngentelan pejit pungkul. Pugu ama ge lamun teu ngingetkeun keur ngalakonan puasa mah didatangan ku ama. Nu mata ke heula sing sabar, tapi ama nyebutkeun kudu sabar teh lain rek ngantep kana kalakuan jelema nu nganyerikeun ka anak urang. Ngan ama rek mikir heula akalna sangkan caina herang laukna beunang. Bari lain urang nu ngayakeun tinakanana kitu. Saur Pak Udung mepes kana panas manahna ingkang garwa nu katelah Ibu Kaya. Dupi salajengna kumaha atuh maksud amanah tos kieu ye? Nah jalmi kitu bade diantep wae bade moal diuruskeun. Ibu Kaya tetep benuh. Lain moal diuruskeun. Samalah kana pasti diuruskeunana nu hartina ama rek nanyakeun kana pamadegan Andri. Sabab dinteun teu ge manehna teh boga keneh kawajiban nyatana kawajiban kasebut anak urang nyatana Mimin. Kumaha maksud manehna narek terus manyang narek ponok. Lamun rek tuluy panjang rumah tangga jeung anak urang kudu kumaha carana? Kitu deui lamun manehna rek tuluy ponok sabab tadi ge jelema mah kudu hade ku basa goreng ku basa. Ku dasar kitu ta ayeuna amarek ngajurungan Ki Enon sina neangan adina nyata jangkodar sugan aya di dahuanana. Syukur-syukur lamun kairingkeun jeung dahuanana ka dieu. Waler Pak Udung bari neuteup ka Ibu Kaya garwana nuju melenguk bari baeud.
tibatan itu disusulan sina ka dieu langkung sae abdi we bade ka ditu lah kalawan ti dieu minta di barangan ku Ki Enon nuhun pamisareng ama sakantana. Hari sarerea ka ditu mah entong ibuna lantaran di dieu eueuh saha ari kata mata maka pa ditu mimin keur geuring. Geus ibuna mah jeung Ki Enon cicing di dieu. Heukeun Ki Enon we nu ka ditu mah. Ibu mah di dieu wa cicing. Ngabdi bae teu nanaon atuh hayu atuh Enon wayahna capek-capek ge urang ka ditu. Jeung kami meungpeung beurang keneh. Ari jeung maneh mah supaya bisa ngajelaskeun kana kaayaan si Boh Hayam. Saur maneh nu nyahona. Saur ibu kaya ngajakan angkat ka badegana. Lain maksud amama. Nu init mah si Enon wungkul lai jeung ibuna. Wah, mending jeung abdi ngame puguh mah bisa ngajelaskeun. Ngapa kuai atuh itu beunang dicarek malah. Kumaha Enon kira-kirana? Kumaha ayeuna sun? Hoi, nda mau tanyakeun we eta ka ibuna. Nya ayeuna atuh nu matak diajakan ayeuna oge. Walau ibu kaya rada muncereng. Duh kayak atuh sekedap duh. Bari ngagetos heula ieu senal cepit pegat sabelah sun nembe teh di jalan Citajong. Alah, rusuh sun. Ujung-ujung ka ditu rek ngaganti senal mah rupa-rupa teh nya tuh sesekelan teh senal-senal pegat deui sok buru-buru. Ibu kaya rupi nu teu sabar koloyong Mang Enon ka tukang. Maksud rek ngagantikeun senal japit. Talina pegat sabelah kituna teh keur Mang Enon bari ku kulutus. Dasar nasib si Enon we tiba heula Enon kene. Laporan ku laporanana teu boleh meunang panggabes. Sakuduna manganuhunkeun atau mere hadiah. Mere piagem ka si Enon di atuh ieu kumaha atuh. Halah. Heug Om Enon dibere piagem ngeuleuh. Pan bingun para mitra. Mari gisarap deui kapan bade mayunan boboran Idul Fitri. Ieu mah kalaka ngawah piagemna mah eta we nu lamaran lah. Nolna opat pan beres. Baru tadi nama Mang de para mitra ngajajentul di juru lomari. Bari mamanawian ke Mang di pasian hadiah kanggo lebaran kitu. Bade Mang tos masihkeun berita kejutan dina perkawisan mantuna teh. Si Brokokok si Boh Hayam nyeleung-leung teh. Riheung teh ngajakan ini deui bari ngagebes mata ka sariawan ieu lah. Mata ieu sararawan jeung sariawan gitu. Tapi sakituna deui ya tidak jadi apalah sebab sudah tamah Om Enon jadi badega gitu. Gitu para mitra kukulutus Mang Enon bari ngarongkong senal capit di kolong dipan. Ana dikaluarkeun kabeneran senal capit di kolong dipan teh. Belah kenca geus rek pegat deui talina. Aming ting aing ke sebelah nu ieu sabelah talina geus awir-awiran dipake pirakun sebelah talina hejo sebelah di talina beureum. Dah keun bae sisirangan ge talina mah tibatan aingna. Ieu malah kacugak malah era di. Kerenengna di para mitra rap make senal nu talina beureum sedengkeun ibu kaya. Dununganana geus ngagero geus teu sabar sirilik Mang Enon ka jero make senal capit sisirangan talina. Para mitra sadaya harita ibu kaya tuluy nyarita deui. Meni leledana karek ini teh nya kaburu magrib ke. Sok buru-buru. Sumun mangga ibuna nini kapan nembe ngagetos heula senal sabelah mung sisirangan talina sih. Sabelah talina hejo sabelah di beureum sih. Saeueuh sisirangan ibuna nini. Ah mangsa bodo teuing kana kumadinya we. Mah atuh amanah abdi bade mios. Oh nyajung atungan omat di ditu. Ulah jeung emosi sagala kada Enon siling sing bisa nyaritana ka Cep Kodar jeung dawanana nya. Saur Pak Udung ipat-ipatan heula ka garwana jeung ka badegana. Insyaallah amanah ini mangga tunjung ke piduana we sun. Cek Mang Enon polah napi ka keheuleun aya. Pika seurieun aya. Harita make menta didoakeun kalawan sasalaman sagala ka Pak Udung. Pak Udung sajereung nyambut leungeun badegana ari manah nama palai kumujeng. Geus kitu jerut Mang Enon turun nuturkeun ibu kayah dununganana. Sanggeus rada jauh ibu kayah miwarang ti payun ka badegana margi kirang apa jalana. Enon? Kulian? Aya ka Mang ibuna ini? Hal ka maneh ka saha atuh? Bali aya pikeun naon sih? Cek Mang Enon rada ngadeuketan. Sok maneh teh heula. Yuh. Ibuna ini mah sok kitu piraku atuh Mang diiringkeun ku ibuna ini sih. Payun badege Mang ngiringkeun, ari mah Mang di payun mah. Sin kawala cuy. Di titah maneh teh lah sote kami mah pohori jalana ka imah Cep Dadang teh. Oh punten atuh cuy. Cek Mang Enon bari rada dongkoan. Geus kitu mah kebat lumampah Mang Enon diiringkeun ku ibu kayah meni ngadedon. Jalana
salira ibu kayah wayuh-uyuh ongkohan pairing-iring sotenan dumeh jalan kampung leutik. Ayeuna para mitra urang tuna carita ibu kayah keur di perjalanan caturkeun kodar nu tah salat teh kaluar deui ti kamar kebat kahareup maksudna rek niis di teras. Ngan kabeneran nyampak Cep Dadang keur ngajejentul sorangan bari ngaharuk mikiran perkara nu jadi adi. Teu sangka bari boga kalakuan nu matak ngabirangkeun jeung matak dosa ka dirina. Rek ka mana Jang Kodar? Tanya Cep Dadang bari ngareret. Mau ka mana-mana Kang bade niis di payun. Aya pikeun naon kitu? Cek Kodar lirih kalawan beungeutna meuni kanyos. Cing urang ngobrol jeung Akang ngitung-ngitung nunggu waktu buka. Cek Dadang atuh ge Kodar diuk pahareup-hareup jeung Kodar. Ngapunten, Dadang diuk pahareup jeung Kodar. Budina tetep alum meuni eueuh pisan kaberaganana da eta hate teu weleh diro beda ku rupa-rupa katugenna. Kieu Jang Kodar, ayeuna Akang rek nyarita deui ka Jang Kodarnya. Geus ayeuna mah tong make loba pikiran itu jeung ieu. Sing bebas kalawan cicing di dieu tong boga rasa tumarumpang. Da ku Akang ku Cece moal di sisi kudi. Taina sakali dia Akang tumanya ka Jang Kodar kalawan menta jawaban terus terang. Ulah make di dinding kelir di sinang siloka ngarah Jang Kodarna bebas nu hartina teh terus jadi angen-angen atuh ka Akang nanya kitu keneh. Eta si Ratih ngejatna ti imah teh bari ninggalkeun surat teh kumaha mimitina. Nah pacogregan atawa hadu meh Jang Kodar balik kusok saminggu sakali. Cing jelaskeun ka Akang ulah boga rasa era atawa sieun ku Akang saub Akang tumanya kitu teh demi ketenangan batin Jang Kodar. Pokna deui nalengteng ka Kodar mung hanya ka waktosna se. Dugi ka dieu heula para mitra carios nyambung nuju duona nyaeta pareumeun obor. Wang Jaya saparakan sangahaturkeun nuhun. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mangdongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae kasadayana permios.